A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Jadi di video kali ini saya akan memaparkan tentang kitab Alfiyah Ibnu Malik, yang mana paparan tersebut yaitu mencakup logat Sunda, kemudian mencakup nadom Sunda atau kesimpulan Sunda dinadomkan. Yang ketiganya yaitu kesimpulannya berupa bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala parantos nyarios saha Muhammadun Muhammad huwa ari itu Muhammad teh Ibnu Malik eta Ibnu Malik Ahmadu muji kaula Robbi ka pangeran kaula Allah tegesna Gusti Allah khairu maliki anu pangsaena janten raja. Logat Sundana logat Sunda di nadom Sundana tos nyarios Muhammad Ibnu Malik na kuring muji Allah raja pangsaena musollian bari maca sholawat ala nabi ka kanjeng nabi al mustofa anu dipilih wa alihi sareng ka keluargina kanjeng nabi al mustakmilina anu nyampurnakeun asyarofa kana kamuliaan. Tur maca sholawat ka nabi pilihan jeung wargina nyampurnakeun kamuliaan. Wasta'inu sareng menta tulung kaula Allah ka Gusti Allah hungkul fi alfiyah dina nganadomkeun alfiyah. Maqasidun nahwi anu ari pirang-pirang pokokna ilmu nahwu biha ku itu alfiyah mahwiyah eta anu dikurung ngagampangkeun sulit ku lapad ringkesan ngalobakeun faidah ku janji kontan tuqoribu anu ngadeukeutkeun itu alfiyah al-aqsa kana makna anu jauh bilabzin mujazin ku lapad anu diringkeuskeun wa tabsutu sareng ngalebarkeun itu alfiyah al-badla kana pamere biwa'din kalawan janji munjaji anu dikontanan. Menta tulung ka Allah nyusun alfiyah nu ngurung kana pokok-pokok hukamah watak tadi sareng ngudukeun itu alfiyah ridon kana ridho bigoiri suhti kalawan teu aya bendu paikotan bari ngelehkeun alfiyatabni mu'ti kana alfiyahna Ibnu Mu'ti jeung nuduhkeun ridho teu aya benduna ka alfiyah Ibnu Mu'ti ngelehkeunna. Wa huwa sareng ari itu Ibnu Mu'ti bisabkin ku sabab ti heula haizun eta anu ngarawat tabdila kana diagungkeun mustaujibun anu ngahak sana iyal jamila kana pangalem anu ginding. Ibnu Mu'ti dati payun diunggulkeun ngahak pangalem kuring nu digindingkeun. Wallahu sareng ari Allah yakdi eta mugi ngahukuman Allah bihibatin kana pirang-pirang pamere wafiroh anu sampurna li pikeun kaula walahu sareng pikeun Ibnu Mu'ti
fi darajatil akhirah dina pirang-pirang darajat akhirat. Mugi Allah mere pamere sampurna darajat akhirat keur kuring jeung anjeunna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillaha khairum maliki. Kesimpulannya adalah Syekh Muhammad Ibnu Malik berkata, aku memuji kepada Allah Tuhanku sebaik-baiknya zat yang memiliki. Jadi Syekh Muhammad Ibnu Malik teh nyarios, kaula muji ka Allah pangeran kaula anu pangsaena zat anu boga. Musollian ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarofa. Kesimpulannya eta dengan bersolawat atas Nabi terpilih dan atas keluarganya mencapai derajat kemuliaan. Jadi ku solawat ka Nabi anu dipilih jeung ka keluargina anu mencapai derajat kemuliaan. Wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Juga aku memohon kepada Allah dalam menadomkan alfiyah yang dengannya dapat mencakup seluruh materi ilmu nahwu. Jadi kaula mohon ka Allah, kaula minta tulung ka Gusti Allah dina nganadomkeun alfiyah ieu anu mana eta alfiyah teh mencakup kana sakabeh materi ilmu nahwu. Tuqarribul aqsa bil abdi munjaji wa tabsutul badla bi wa'dil munjaji. Mendekatkan pengertian yang jauh dengan lafaz yang ringkas serta dapat melebarkan perihal detail dengan janji yang cepat. Anu mana ieu alfiyah teh ngadeukeutkeun kana makna anu jauh ku lafaz anu diringkeskeun jeung ieu alfiyah teh ngalebarkeun kana pamere kalawan janji anu kontan. Wa taqtadi ridon bi ghairi suhti fa ikotan afiya tabni muti. Sareng dan alfiyah menuntut kerelaan tanpa kemarahan melebihi kitab alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Sareng ngudukeun kana ridho, ieu alfiyah teh ngudukeun kana ridho kalawan teu aya bendu bari anu ngelehkeun kana bari ieu alfiyah teh ngelehkeun kana alfiyahna Ibnu Mu'ti. Jadi dina ngaos alfiyah mah urang teh kudu sing ridho, kudu sing ikhlas, kudu getol, kudu rajin. Harus rajin, harus ridho, harus memaksakan diri dan keluar dari zona nyaman. Apabila sedang mengaji alfiyah kemudian kita sedang tidur maka paksakan untuk bangun dari tidur. Wa huwa bisabqi haidun tabdila mustaujibun sana'iyal jamila. Beliau memperoleh keutamaan karena lebih awal beliau berhak atas sanjunganku yang indah. Jadi Syekh Ibnu Mu'ti teh kenging kemuliaan kusabab anu pangheulana. Janten Syekh Ibnu Mu'ti teh berhak atas sanjunganku anu indah. Wallahu yaqdi bihi batin wa firali walahu fi darajatil akhirah. Semoga Allah menetapkan karunia-Nya yang luas untukku dan untuk beliau pada derajat-derajat tinggi akhirat. Mudah-mudahan Gusti Allah netepkeun karunia-Na anu pangluasna kangge Syekh Ibnu Malik jeung Syekh Ibnu Mu'ti pada derajat-derajat tinggi akhirat. Wallahu a'lam.